Masuk ayat anu hatinya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit hati bakul anyar beli motor datang putih hese motor. Itu baru itu mah capek hatinya gara-gara gini bapaknya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mengatur waktu suatu simpuling bersama al-mukarramun dan ulama para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus kesepuhan di Masjid Ibrahim Sadayana para ibu, para bapak hadirin jemaah pengawasan, alhamdulillah wa syukurillah nugrah Allah dinawahi wajibna diberikan kepada saya sehingga biasa kumpul hari di masyarakat pengawasan anu ditarikan sama di embun di isor sarang di miras dengan kunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kebenaran binaya tempat dan wasilah kini ilmu anu manfaat sababnya ilmu manfaat biasa kadai kebahagiaan di dunia pada pihak akhirat. Para ibu, para bapak, kabinet para panitia dinampak sujud dan acara sudah lalu dikorbankan dikawin harta tenaga kami ibukan. Kemudian kasadaya pengorbanan dicatat ku Allah selaku amal soleh karena jaga ilmu biasa. Ahli baca Quran sadaya khususnya umumna ahli baca muslimin muslimah. Mugia kekeceritaan barokah di pengajian ayana di alam barzah di tempat berdina tempat berpinung bukan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami nama ia pengajian versi dari jimat sangka hirup jeung kahirupan ulang di barokah Tuhan. Jadi jimat hirup lain datang kalipun jimat hirup barokah mampu mencari kasih. Allah hadini ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna.
Hadirin kaum muslimin anu mulia, dina jam 15 tahun 10 langkung saparapat yete kaasup waktu bersada putih bayang kieu sawarena besare ayeuna kudu ngaji hari ngaji na kudu sakedeung kira-kira ini kami sakedeung dari kana ngaos mah pinter jeung kana ngartos hari kana ngaos mah kadina ceng harge sok kadadak tuluy hari kana ngartos mah kadina tuluy besok kadadak pangkari menyebut cengan ibu-ibu serta tukang resep kana ngartos sudah salah usaha ka Jakarta balingna jam 12 pagi Kedua kalapan kelima cek salaki ini udah hitung duit 200 juta ayah beja dan itu duit paling juta ada hari itu nombor duit maka ada cek padahal karena duit cek karena ilmu teh KPO yang butuh hari duit maka waraban jasmani hari ilmu makhluk rohani lamun urang para jasmani sakue menang tilu kali sawarema putih gemeng esdaan diwae ai marapan rohani ngaji lamun rada orang sok nyebut bosen kan kita karek kamari ngaji geus ngaji akan kana ngaji masuk pereh nyebut bosen teh aya jelema nu bosan aya we da lamun aya wae tak padahal lamun paraban rohani lamun rohani teu paraban lapar nu lapar pae rohani pae jasmani geus ditampukeun ku Allah pae rohani mah jadi jelema cilaka boro-boro mun pae diru keneh ogeuna kehargaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek ngaji naon pribados da urang ieu teh ditahan jalan. Wang coba-coba we penting ayeuna ngamanfaatkeun waktu sanajan tong penting teuing wa bahas kajaban. Nu rek dibahas dina judul kajaban tilu hiji naon makna rajab. Kedua ayat kejadian naon di bulan Rajab anu katilu ayat hikmah naon anu terjadi di sobi rajina anu terjadi di sasi Rajab waktu murah le ngaji nya atu buru-buru naon ari makna Rajab teh salah sawios sasi nu dimuliakeun ku Allah sakami teh sadayana 12 bulan dina 12 bulan pangkatna teu pantar kabeh aya nu boga pangkat sayyidus syuhur pimpinan bulan dina 12 bulan hebat-hebat ka bulan teh rajana presidenan bulan Ramadan adina bulan Ramadan aya nu disebutkeun Ashhurul Hurum kabukeun pahala kopatan hiji Dzulqa'dah kadua Dzulhijjah katiluna Muharram ayeuna kaopatna sasi Rajab Ashhurul Hurum teh bulan anu mulia janten ieu teh kajumlah kana waktos anu mulia nu mulia teh tilu hiji waktu mulia kadua tempat mulia katilu jalema mulia waktu mulia jika Rajab, Ramadan, Sya'ban, bulan haji itu disebutkan waktu mulia tempat mulia tanah suci Mekah tapi jahat mulia lalu sababna sabab ayat putus jelema mulia hatimu jelema mulia nu mulia mah boro-boro hirup geus pupus ratusan tahun ge loba keneh nu ngajarahan bicara apa bicara aja bisa saja kusum corona diwati tanah suci Mekah 2020 pada umur muka Arab di Indonesia ayeuna buka 2020 hiji
rehe-rehe nama jika rekomendasi tidak. Jadi rukun Islam di tahun 2020 kurangan biji jadi 40 Islam TKP. Lamun mening papangi jeung mulia, jeung waktu mulia, jeung tempat mulia atau jeung jalma mulia kira-kira. Cik sopre terus ka urang tawa mening penang jeung waktu mulia keur ayeuna mening papangi jeung tempat mulia ieu tata suci Mekah atau mening papangi jeung jalma anu mulia. Kira-kira mening jeung mana? Mening sadayana. Apa dititah milih? Lamun dititah milih kau hawak pakai kusuran. Salah satu sudah dipilih. Al-Fadilah al-Muta'alliq bi nafsil ibadah. Fadilah ayat kaitanana cinta dia ibadah. Berarti jalma ibadah. Aula minal fadilah lebih hebat. Ini mah fadilah ayat kaitanana jeung waktu atau tempat ibadah. Jadi apa yang mulia lebih hebat daripada anyo karena waktu anu mulia sareng papangi jeung tempat anu mulia. Da urang waktu papangi jeung raja ieu teh bulan mulia harapanna sing kakek ceretan mulia. Leres kitu kira-kira. Lamun urang ngabring jeung tukang minyak yang sok kaambilan sedikit. Lamun urang ngabring jeung ajengan ditawaran dahar lumayan sok dan dikurangkan sudah disuguhan kurang. Lalu kurang papangi jeung bangsat, babarengan jeung bangsat sok milukat tudi kapan. Maka babarengan teh penting. Tahun kurang ayeuna papangi jeung bulan anu mulia, harapanna sing kabagian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ek mulia kumaha Rajab teh pamanana teh aya roh jimna jurumul nabi bana biru seolah-olah datang bulan Rajab cek Allah teh kieu ka urang tawa ya abdi he urang tawa jangan tujuh maka wajibna datang ka baina birri wa rahmati ayeuna aku ngajadikeun dosa anjeun jeung kasalahan anjeun dirungkuk di kubang rahmat jeung kasayaan di Allah. Pertanyaanna lamun dosa ditilihan bukanya Allah bahaya moal kira-kira. Sekali deui lamun pagawean dosa tapi nu dosa teh dipikirna ku Allah bahaya moal. Sabalikna lamun iku rajin taat kan taatna teh dipikirkeun ku Allah manfaat moal taatna. Nu manfaat jeung madarat jalma nu diri Tuhan jeung jalma nu dibentuhan ku Allah. Nu diri Tuhan pasti menang manfaat, nu dibentuhan pasti menang madarat. Nah, ya jalma doraka diri Tuhan aya sabab doraka teh waktu. Apa waktu teh aya apa? Aya hukukun fil awqat, aya hukukul awqat beda. Hukukun fil awqat hakmu aya dina waktu yumkinu qadha. Sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib katingan yang bisa dipotong. Kan butuh sholat tiba lagi kan dua hiji kusabang GS, anu kadua kusabang pohon. Masuk kayak dulu maka hesan ada sholat. Butuh sholat desapios, biasa dipotong. Lamun dari kotoran rek dibayar ku duit, sampai saya udah mendingan 7 turunan harta bana urang dipakai mayar sholat sawabku. Mengangkat tembus mahal. Jadi mahal mana sholat duit sambil ada berapa sih? Mending sholat motor, mending duit sambil duit coklat sholat pinjam. Tapi duit nanti harap dicopot mal kira-kira. Lalu duit harap dicanang mal kira-kira. Apa sudah menawaran kajian kopinan? Kalau lumayan jadi ayah tos 10 juta. Di tahun cendekan dalam lumayan. Kalau menyebut lumayan itu jika dilihat harap 10 juta kan cek ayah harap 20 juta harap 100 juta kan dia kurang pada hidup. Mulai mal gede duit
cipta diogenan nyelakakeun ululah minabata minal haram panahu alabihi sakuda kita menjadi tina barang haram kamu dihakan kusir neraka naudzubillah min balik deh rojab sasi mulia rahmat Allah kasayang Allah dikumpulkan di bulan rojab lamun jelema dina bulan rojab dosa dihampura nu dosa dihampura nu ngalaksanakeun hak waktu ari hak waktu nanti bisa dikoto hak waktu aya opat hiji toat dua maksiat katilu nikmat kaopat bagian toat maka migawe panitah Allah ibu-ibu jeung Allah kudu ngaji ini ngaji ieu toat karana lamun urang kana panitah migawe kakare ciri diri Tuhan Allah minta ngaji urang datang kana tempat pengajian alamat diri Tuhan pertanyaan ayah ini ngaji ke diri Tuhan ayah ini ngaji jadi bakat setan ayah ini ngaji jadi bakat gelis ayah nu mana nu datang kana pengajian anak goreng niat lamun datang kana ngaji goreng niat rek nu pidato rek nu ngadengikeun moal kabayan kehalusan dina ngaji jadi kurang lebih gawe Tuhan ieu teh waktu kewajiban urang sang pelaku Tuhan syuhudul minat saksikeun ku hate abdi ngaji teh dibisakeun ku Gusti nugrah ieu jadi anugerah teh lain loba duit sabaresna anugerah nya eta jalema ku Allah dibere ilmu jeung dibisakeun amal eta anugerah panghebat-hebat Nabi Sulaiman ku Allah ditawaran Tuhan tapi nalika Allah mere tawaran ku Sulaiman mending Tuhan mending jadi pejabat atau mending boga ilmu jeung Nabi Sulaiman Gusti abdi mah mending boga ilmu nu dipilih ku Sulaiman ilmu tapi Sulaiman kajumlah jelema pangluhan masalah dunia leuwih pangluhan rasa tawa Nabi Sulaiman pangluhan masalah dunia teu milih Tuhan dibere Tuhan Nabi Sulaiman urang mah ulun nawaran Tuhan hai kan bari teu daya payung Tuhan Nabi Sulaiman tadi tawaran bungeun tapi dibere Tuhan maka nu pertama nuturkeun hayat nuturkeun panita ninggalkeun panyare dan jelema satruguna lamun nuturkeun hayat mah capek lamun urang nuturkeun hayat tapi ninggalkeun kana pangboga capek hate ceuk papatah kolot baheula tuturkeun kaboga tuturkeun kahayang kaboga tinggalkeun kahayang kaboga kumaha maksudna lamun urang hayang 100 juta tapi boga 10.000 tuturkeun teh 10.000 nu capek mah kahayang nuturkeun kana kaboga nuturkeun kana kahayang eta dulu dibalik kahayang nuturkeun kana kaboga kudu kaboga nuturkeun kana kahayang capek boga 10.000 ari hayang 100 juta capek untung mah damiangan halal halal aya we lumayan rapi deun di kantor korupsi betul. Alhamdulillah min masuk aya korupsi. Bejana utang negara urang teh 6.000 triliun. Rugi gede utang. Malah kamari usul penyakit corona apa menteri sosial dipecat dari mana duit corona. Batur germah geus ngaburak katingal tahaje di Hongkong. Ayo kapan jelema anu nyieun kesempatan dina kesempatan. Nauzubillah subhanallah. Awas balik di kana komisi teu kabahas jadi rojab teh bulan anu mulia. Sok disebutkeun syahrul asro bulan anu tore. Geuning disebut bulan anu tore saha bulan rojab teu ngadenge kana dosa. Tuh dosa harapan betul dosa sabab jeung tadi nu mulia derajat mun urang papanggih nu mulia rek dosa ge sok so papanggih jeung jelema mulia boro-boro arek pasea sakali dari ngaroko we angkat-angkat poman mulia da teu rokok sakalian arek pigawe
balik ngobrol tadi iya bulan Rajab teh mulia sanajan tadina tumangga bohong inget ieu bulan anu mulia dan tulus bohong sanajan tadina tukang nipu batu datang bulan Rajab ceuk abi Rajab mulia era kumuliana Rajab teu sanggup dipuna sanajan tadina pasea papanih jeung mulia yang Rajab teu tulus paseana aya ngajak pasea ge ka imam oke beda bulan Saban pasea ulah dikitu pasea maksud bulan Rajab bulan pasea nu sejen oge teu meunang pasea ngan pasea dina bulan Rajab beuki kacida Allah nyaretna sabab ieu sasi anu dimuliakeun ku Gusti eta maksa syahrul asyhur bulan torek teu garing kana dosa da para pendosa nalika rek digawe dosa izin ku kamuliaan ieu sasi lain kieu hati beunana manpa leuweung ieu bulan teh torek teu dedenge mah ayeuna teh darurat kabeh jelema goblok teh jaman lamun aya ajeuna nu ngahartikeun manpa leuweung bulan Ramadan bulan Rajab bulan torek syahrul asyhur ayeuna we dosa teh teu kadengil ieu menya papikeun kadeng maksud syahrul asyhur teh ieu sasi mulia jelema nu rek dosa oge teu tulus migawe dosana kumaha lamun tetep tulus migawe dosana jelema migawe dosa dua sababna hiji bodoh teu apal mulia ai sudah teu mulia jelema teh hanas teu dihargaan mata ajengan lamun ditawang dihargaan kurang tawang tongara dihargaan kurang Cita Thomas sama Cita Thomas cantang tu apa yang bahaya mun urang tutup maksa betul hargaan ka urang cakap dan menjadi Rasulullah ayat menjadi Rasul dan saya imam Kanjeng Nabi Adam alaihi salam jadi Rasul dengan saukurkeun pamajikan nahunkul aya nu geus kaum saperti Kanjeng Nabi Nuh aya nu geus alam dunya saperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha nu apal ka Kanjeng Nabi Muhammad sabab mahi syariat Kanjeng Nabi pikeun jalema aya di alam dunia di awal zaman nepi ka akhir zaman malah bisi aya syariat Nabi Musa bisi aya syariat Kanjeng Nabi Isa setelah datang syariat Kanjeng Nabi Muhammad dinasah syariat Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Isa teu payu torek jeung Injil teh geus aya Quran mah hadirin kaum muslimin anu mulia tos eta Rajab harapanana pepenak jeung bulan Rajab kurang dibarokahan ku Gusti naon ngaran barokah diuningakeun ziyadatul khair nambahan kalusan naon ari alus teh teu goreng karena alus ayo teu goreng teh kumaha nu alus anu alus teh goreng anu teu goreng naon teh alus teh alus bajuna alus saruna sanes nu alus teh amalna jadi datang bulan Rajab tamah-tamah kasayaan dina amalna urang teh minta ka Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan nyuhunkeun abdi sadaya ka Gusti kana barokah lain kaberkahan bulan Rajab ieu ngaberkahan urang anu papanggih jeung bulan Rajab darajat geus puguh poe pasar diibaratkeun teh poe pasar di Ciranca ahad ngan lamun urang dieu teu izin ka pasar dagang moal meunang kauntungan leres kitu kira-kira naon hartina poe ahad pasar lamun urang teu di rumasan berarti moal meunang kauntungan dina poe pasar naon hartina Rajab datang urang teu ngagunakeun kesempatan bulan Rajab keur ningkatkeun kasayang moal nambah kalusan dina bulan Rajab nu kaagihan kalusan nu kaagihan barokah dina bulan Rajab teh anu ngagunakeun kesempatan emas dina bulan Rajab kuningkatkeun amaliyah ibadah ka Gusti Allah ari cap amal malah abdi mah cenah rek puasa di tanggal 1 sae abdi teu kaduga puasa rek sedekah mangga abdi mah teu kaduga sedekah ngan gede taraga rek papang pasigir alus wali kuli wahidihim thariqun min turuk teu kudu maksakeun lamun urang teu kaduga Allah keur menuju ridona loba jalan likuli wahidihim pikeun saban-saban sahiji ti pirang-pirang makhluk Allah thariqun ari masing-masing
buka jalan minturukin tina buka jalan mun bapak ibadah kita juga kuasa atau liar di puasa kayak sodako anu halus-halus dan itu lupangnya eta sodako pang ade-ade osok kurang itu lupangnya anu dipikir teh anu geus teu butuh silakan kalau mengajikan pidato harus pemajikan di ibu-ibu sodako lupang ade teh sodako lupangnya balik ke kaki mama di kamar tas beli baju di tas pas saya dipakai tuh ini kamar baju akan pandibi dengan tak khawatir lagi baju aja mau salah kita kini bikin punel kapan kali kerniwan jekakan pak halus nasional koma mikir lupa yang ada cek ajengan teh aing mau gitu sote batur kurang kapapun licik aja Idan, maka mau bacalan kenging tahu. Lu menang barokah aja, balik takdiril badan bina guru. Anu bersih lahiriah katina dosa. Bunda sampurna bebentina dosa, eta menang barokah. Ibu-ibu tukang ngomongkeun batur datang aja beureun ngobrolkeun batur nanti menang barokah. Mun ibu-ibu sok ngabohong datang ulah raja beureun ngabohong nanti menang barokah. Litakdiril badan bina guru. Mersihan lahiriah badan orang tina dosa. Datang bulan Syaban litakdiril qalbi minal uyub mersihan hati tina kotor hati. Jelema jasadna kotor, hatena kotor tina munafidun Allah. Lu munafidun Allah teh nu bersih lahir jeung bersih batin. Manta toharotul hirum. Saha jelema nu ngabersihan lahiriahna itu harotil hisiah kudu bersih bangsa hisi. Eureun dosa. Wabatina ubi toharotil ma'nawiyah mersihan batina kubu bersih bangsa ma'nawi fahakoko ayatuna ilhatul dirobi maka eta jelema ngahak hatena ingat kahadrat robi hadrat robi kebudurul qalbi ma'nawi hadir hati sarta dan anu urus soca awas diurus panangan keempat diurus sampai kalengkah diurus Allah jelema ingat dirina diurus Allah eta jelema duha Nopo pare ingat pare koneng diurus ku Allah, pare hejo diurus ku Gusti, untung dagang diurus ku Allah, mana itu diurus ku Allah. Dagang teu bisa nyen untung, gemuk teu bisa nyen hejo dina pare, teu bisa nyen montok, dahar teu bisa nyen warung, nginum teu bisa nyen seger. Peda cing adat teh lamun maneh lapar dahar, deureuh urang dahar nyampe lapar teh leungit, loba jelema nu curiga yen leungit lapar ge musabab dahar. Padahal dahar dinapakan karena ayat nawaran. Anu lamun dahar dinapakan karena ayat nawaran, ngurus dahar gede ngurus barang akan kumaha Allah we jadi kafir jabannya. Ahli sunnah wal jamaah dahar dipigawe ngan teu nekat kedua tina dahar. Ahli sunnah wal jamaah dagang dilaksanakeun dengan teu boga tekad untuk apa dagang. Lamun boga tekad usaha loba duit, boga tekad dagang loba untung, lain tekad ahli sunnah tapi tekad dan kafir mu'tazilah. Rabbul akli bitalasubil adi. Akal jelema hanya karena wilayah adatna bahwa fi asbabil kufri jadi sababiah kafir mu'tazilah. Jadi kafir mu'tazilah teh pagawean adat jadi tekad akalna mengaduna hukuman karena adatna. Ceuk adat yang berhukuman sote, ceuk adat dagang untung sote, ceuk adat dahar leungit lapar sote. Tetep ceuk adat ari akal anu ngadatangkeun untung Allah, anu ngapontokeun pare Allah, anu ngawarekeun Gusti Allah katarek beres tekadna jadi ahli sunnah wal jamaah. Ilmu naon? Ilmu tauhid na diaji, ilmu fikih na diaji, ilmu tasawuf na oge na diaji. Ngaji ilmu nutiku hukumna fardhu ain. Inna fardhu ain minal ilmi thalatha. Sanyana fardhu ain dina ilmu teh kabehna tilu. Hiji fikih li islahi dzawahir. Wajib urang ngaji ilmu fikih ameh bener wudu urang, ameh bener agus urang, ameh bener salat. Anu kedua ngaji ilmu tasawuf li islahi dzawahir keberesan hati supaya leungit ujung
ria, takabur, hasud, masuk ayat anu hatena senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit hati batur anyar beli motor datang penting hese motor itu baru itu mah capek hatena gara-gara gering bapaknya kita. Hadirin kaum muslimin anu mulia, anu kadiru wajib kurang ngaji ilmu hakikat, ilmu tauhid li islahi sawir germeresan matak sausih jendin wa ta'aluman ilma yusohibu toratan wa aqidatan wa muzakiyal qalbi usul. Syekh Zainuddin itu mengarang kitab Hidayatul Adhiyah. Bukan mudah karena Abdul Aziz bukan mudah karena Zainuddin injuna Zainuddin anu ngarang kitab Fathul Muin. Jadi kitab Fathul Muin injuna nu ngarang kitab tasawuf, akhirna ngarang kitab tasawuf, injuna ngarang kitab fikih. Urang mah akhirna gawe injuna tukang babadog kadang. Malah ayeuna mah akhirna mengajengan jumhur anak-anak jadi bangsa. Bahwa bapak bangsa jadi wali, sabab pamit jadi wali berapa ulang. Syekh Syarif Hidayatullah disadarkan ku bangsa, wujudan mas pemajikan. Jeung Syekh Syarif leutik pemajikan mas dewek, hayang mas satu nunjuk cahulu kawin jadi mas. Lamun cahulu kawin jadi mas dipikeun ka urang jika nanti taekan teu bisa naik kopi. Kumaha jeung bangsa abdi makmum cahulu itu menjadi mas bu, sanajan loba emasna, tapi hayang boga ilmu nunjuk cahulu jadi mas. Jeung bangsa Ucap saya Syarif pun hayang itu hayang atau di rumah santren tak Syarif Hidayatullah bangsa rumah santren diwali jadi wali. Ayat nama ajengan gaul jadi bangsa jadi bangsa. Nauzubillah min menjadi bangsa. Korban politik kan. Lamun agama geus ditindak atanapi geus ditindas upamimpin anu zalimi. Silakan. Ta'alum ilama hartina kudu ngaji aja. Lalu pakai ilmu tauhid mana beda. Wa ta'aluman kudu ngajinya. Kudu ngajinya adalah ngaji rumusan. Nah, ya kalau ngaji rumusan kan ya paling habis. Get you karena itu kembali. Eta ngaji rumusan. Wa ta'aluman kudu ngajinya aja. Ilmu sohibu Tuhan hiji kudu ngajinya anda ilmu mengasahkan Tuhan tadi sisa aturan benar cetak Tuhan pikir anu kedua waraki dan ngaji ilmu bermeresan akidah aja supaya Tuhan kebin akidah ahli sunnah wal jamaah anu ketiga wa musaki al-qabi wajib ngaji ilmu sinjaan najina ilmu bersih berhati aja yakni ilmu tasawuf maka ilmu tilumah tau ditinggalkan fikih tasawuf tauhid yomah kalau tauhid hukum kalau fikih dengar bisa-bisa jadi kafir zindi asyari'atu bila hakikatin jalma rajin melaksanakan syariat tapi itu pakai hakikat akilah nonsen itu nilai ibadah wa hakikatun bila syariatin ngamalkan hakikat wa ilmu dan tauhid tapi itu pakai syariat batilah batal cilaka batilah jadi di mana itu Imam Al-Tilu Imam Abu Hanifah Imam Maliki Imam Syafi'i kata Imam Hambali mau disebutkan kata Imam Hanafi mau disebutkan batilah jadi hukuman kafir zindi. Kalau ayat ulama menyebutkan munafik ali munafik izharul iman wa kitmanul kufri ngadohirkeun kana keimanan jeung nyebutkeun kana kakufuran mun jelema ngaji hakikat ilmu tauhid tapi syariat ditinggalkeun silakan wajib kurang syariat diaji tarekat diaji hakikat ogenan diaji. Kedua ayat kejadian naon dina bulan Rajab sadaya bisa ngajawab dina sasi Rajab terjadi
dina Isra Mi'rajna Kangjeng nurek dimasuk pribados naon ari makna Isra. Makna Isra aya 3, hiji Isra cek bahasa, anu kadua Isra cek istilah syara, anu katilu Isra cek istilah hakikat. Isra cek bahasa asairu fil lail, leumpang dina waktu penting. Maka Isro'an temas dan dina asro. Ari asro fi'ilna leuwih tina 3 berarti ditambahan. Lamun ditambahan tarina mah teu ditambahan. Lamun tarina teu ditambahan asal kata tina 3 dina saro. Bisa saro fi'il dina naqis asalna saroya. Saroya ieu nutukeun kana lipat jadi saro dina ilmu nahwu samemeh harap samemeh iya samemeh alif pemenang gagan dina iya ya bisa diimalahkeun ayeuna imalah maenul fathah wal kasro ngadegkeun fathah kana kasro mun mar jadi me mar jadi me sak jadi se ayeuna saro memeh iya teh ero bisa didegkeun jadi sare. Jadi saro, sare ari sare durang teh tinggalina. Penting, eta Isra teh cek bahasa, apa gawean penting ya. Lamun tina fil bin ayo tina saya rosaro nu dimalahkeun nasil baca jadi sero. Ari sero kabalona durang penting. Penting, nuka kabeneran nuka kumaha. Kosakata bahasa Arab nu disebutkeun Isra teh asai fil lain maknana lumaku dina waktu penting. Kalimah ditaluntik ternyata tina saro jeung sero, tina sare jeung sero, sare jeung sero teh lumakuna penting kabeh. Mata kajengan di alam dunia kita juga sero eta bisa. Terus eta Isra cek bahasa. Lamun Isra cek bahasa Nabi Muhammad ngumpul urang tawage di bumi leumpang ka masjid waktu penting di Isra. Lamun Isra cek bahasa. Ari Isra cek istilah syara kita syukuran subhanallah asra bi'am khusus itu berarti itu Isra nanti ayat jelema anu ditaksis yakni Kangjeng Nabi Muhammad di mana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta tadi Isra ukuran dijelaskeun waktunya ngan saeuting ge henteu menyebutkeun 3 jam menyebutkeun 2 jam menyebutkeun 1 jam malah qobla ayyakudal faksu memeh tiis tempat pulang nabi wakodala jami al-ma'ani nabi teh geus balik bari geus mawa tugas ti Allah salat lima matak subuh-subuh dibejakeun ka masyarakat Quraisy ayeuna penting kas Isra ti Haram ka Aqsa pentingnya Muhammadnya ari balik ka tadi penting benar-benar tugas salat 5 waktu kontak urang Arab kabeh hibut kedan kana sabab di Haram ka Aqsa biasa dalam memakai ontas saliwat sabulan PP 2 bulan. Ai Muhammad ini penting harita balik penting harita. Berarti itu layak karena ada mata Isra Mi'raj disebut khawani kulli ada orang Mekah geus nekan kontrak asup Islam kana agama Nabi. Gara-gara Nabi ngabejakeun Isra Mi'raj teu tulus asup Islam. Sok loba teu tulus hubungan malah harus ditagihan KTP geuning di bawah jeung kakak. Ai pas kolom towo aya nganteran amplop 25.000. Da pola aya terus persis di zaman jahiliyah geus asup Islam kana agama Kangjeng Nabi, tapi nalika Nabi mere bejakeun teu ketika ditinggal ke Islam. Naon sababna sabab urang Mekah mangeran kana ada. Di Mekah mah lamun lapar dahar ceuk urang Mekah pangeran lamun kejo antah diasakan useun biasa seueur terjadi pangeran mata nalika Nabi ngadageun pangeran anu nunggal hiji teh urang Mekah nyaran ka Nabi aslinan hiji Muhammad pangeran teh ayeuna pangeran buka 360 teu mahi jadi urang Mekah mah pura pangeran teh urang teh kadang-kadang mah pura pangeran dagang jadi pangeran buburu jadi pangeran usaha kapokka jadi pangeran nyawa jadi pangeran sabab bukan tekad ieu ladang nyawa bukan tekad ieu ladang dagang bukan tekad ieu ladang buru ladang usaha mun tekad itu tekad korun dina mah begitu ala ini
sunnah wal jamaah dibenarkan wajib kasabah ngalam yakun muakhiran ba'rifa sing ingat kasabah teh menapa kali diajar ieu keur buktikeun realisasi akidah wahdaniyah fil af'al wahdaniyah itu aya zat aya sifat aya af'al sahiji dina pagawean la fa'ila illallah tuh bukan gawe lian di Allah lamun aya bukan gawe lian di Allah istilahna kamun pasil fil af'al aya bilangan bisa dina pagawean alman bi anu wajib lawuh di Allah teu meunang aya bukan gawe lian di Allah teu aya nu kaduna lian di Allah jadi urang dagang bisa kedua Allah untung dina dagang ini untungkeun Gusti pakarek tekad dan ahli sunnah wal jamaah eta Isra tapi lamun bahasa ayat Quran subhanahu maha suci dan tahu alladzi alode dan asro bi abdi itu pak ayah harap tak dia jadi dua ijabah dan dua itu ayah jelema lalaki kuat rek nganyang ka awewe anu sarua awewe teh kakek bari nganyang teh bareng lamun nganyang beda poe mah leueusan si Jair nganyang melemahan si Umar nganyang belum Senin tapi dia bisa asup kalimah tapi lamun Jair jeung Umar nganyang kabeh melemahan kasih itu mereka nyanyi dua nanya melemahan bakal lulus asup ka jero imam mah oh kamu garut dia kamu garut pasya ke awewe di tak ieu ogenan harapannya hari ngawin lagi jadi muta'alliqan billah dan terus sabab ngabri dua subhanalladzi asra ngalogat muta'alli masuk sidat Allah dunga berangkat tapi lamun ngalogat lagi subhanalladzi asra masuk sidat Allah nu berangkat pertanyaan anak berangkat jeung berangkat sarua atau beda beda bapak kepala desa awal berangkat jamaah haji ambil lepas di kantor desa pertanyaan lamun bapak kepala desa berangkatkeun kepala desa milu ini tuntut jangan berangkatkeun sok tahu lamun mereka berangkatkeun Allah berangkatkeun Nabi Muhammad di Harun Al-Aqsa bisi disangka Allah standby di Masjidil Haram temilu wajib berangkat kayak gitu tapi berangkat bi abdi mawa hambana jadi lu boga pagawean teh ku ngabahas Quran ini dan ku kahati lain Nabi Muhammad lu ganu pada melalui surti Gusti Allah ngan kalimatkeun hambana buktos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagawean Allah dituduhkeun di kanjeng Nabi Muhammad disebutna khawaliful adat sabab ceuk adat kudu 2 bulan aya nabi ngan sakit panon buktina tempat saja hanya jadi nabi disebali tapi ngerti orang ngerti ulah nanti kaki pokoknya ibu-ibu bapak-bapak Isra ngerti kudu iman dicacai ku Imam Sanusi jadi Imam Sanusi mustahil percaya Allah dengan jadi kalau imam nggak butuh karena kudu ngerti loh soalnya mau bahasa ngerti wajib iman tapi jadi Imam Sanusi sok sanos di dunia sapertos dan cariusan Sayyidina Umar memang payu bahasa eta tapi Imam Sanusi ditolak ulah bapak percaya Allah mencatat ribados di lapang kalong tadi di jalan biru disebut ayat kapal murah yang salina tangkal cecere percaya ke orang ini tahu sahabat tengah arti punya kapal yang salina tangkal cecere ibarat itu yo kejadian itu kudu kahati Isra nabi kudu ngerti sabab urang kudu iman aya pangna urang kudu ngerti sabab urang aya iman lagi lamun teu ngerti cing Imam Sanusi mah kitu anu ngapunten Imam Sanusi mah maka disebut ogeuna lamun kalah dina usaha tauhid taklid cing Imam Sanusi kafir bulan Imam Sanusi mah pahamna lamun jelema iman kana percaya bohong cenah iman cing Imam Sanusi 2 bulan biasana nabi penting hari ini tapi penting hari teh balik di ngerti sabab nu berangkat ke anak Gusti Allah lain nabi nu ini mudah-mudah banget teh Allah ngan nabi dilibatkeun ku Gusti Allah maka piraku terima munduran tahun terima karena Isra papirun dihukum anak kafir
deui mun urang teu iman ka iso hukumanna kafir leungit ka Islam jeung ka iman dina Tuhan. Eta iso. Tapi ini iso cek hakikat, amin tere. Non iso cek hakikat ibarat itu istilah. An ikhrajul abdi tina ngaluarkeun seorang hamba min zulmatil imkan tina poe teh sababnya si kana mungkinatil mawjudan. Ila nuril wujud kana cahaya wajibil wujud. Sahan wajibil wujud nu wajibil wujud Allah. Barang wujud tetilu aya wajibul wujud, aya mustahilul wujud, aya jaizul wujud. Wajibul wujud Allah, jaizul wujud urang, an mustahilul wujud syarikun billah nu ngabarkan ka Gusti Allah. Iso jeung hakikat mah istilah ibarat dina ngaluarkeun seorang hamba Allah hatena nyaksikan makhluk jadi ingat ka Gusti eta iso. Lamun ibu-ibu ti parenton nomor 4 cicing dina rupa tah nu disebutkeun iso mah teu cicing dina rupa tapi ingat ka Allah nu nyieun rupa. Datang cahaya kana mana sahingga ka hati ku aya cahaya kana hate aya afal Allah dina rupa eta iso. Mun kamari ini diterima ka masjid ngaku aya nu bisa ayeuna mah kuring dibisakeun ini eta iso cek hakikat mah. Lamun ngaku aya nu bisa berarti itu bukan pagawean padahal cek tadi kudu boga gawe kecuali Gusti. Malah itu hebat kan hebat sabab hebat aja lo teu hebat ya sabab hebat gede hebatkeun nu hebat nu hebatkeun eta hebat karana jelema beunghar aya nu beunghar berarti fakir jelema mulia aya nu mulia berarti hina dan mulia dan beunghar dan hebat anu lihat Allah mun hebat al wujudu baina adamain beunghar ayana dan dua eueuh bieulaan eueuh anu disulan meneh beunghar teu heula geus beunghar disusul pun teu wah beunghar nu ninggal teu kurang atawa urang nu ninggal teu beungharan al wujud baina adamain ada pemain nu ayana antara eueuh teh ari Allah kamelan eueuh teu Allah mah adamul awaliyah adamul akhiriyah eueuh bangsa bibit pikeun Allah eueuh bangsa tunggu pikeun Gusti wujud Allah di hadapan bukida jeung bako akul khos alam ngatapkeun khusus kana umum sabab wujud Allah geus kahartikeun umum bibit jeung tunggu dina akidah di hadapan bukida jeung umum. Ada Pak akidah mah iman mah syaratna kudu aya tauhid. Bohong jelema paliman lamun hatina teu tauhid ka Allah. Aya baca syarat kita wujud satu wujud maksud di mana dipanggihan syarat aya maksudna di mana aya tauhid keun hati ka Allah aya di mana mun urang teu tauhid hati ka Allah teu di mana. Sok aya kapan ini sieuna ulah ngaji tauhid kok budak kene cilaka bisi kalau kali ieu teh wajib aya ilmu tauhid. Imam Abu Hanifah namina Abu Nu'man urang dongeng Pak. Imam Abu Hanifah teh masantren ka Muhammad. Yuswana teh 11 tahun. 11 tahun geus masantren. Budak-budak ka kali kelas 5 SD. Ieu mah 11 tahun geus kieu masantren Imam Abu Hanifah. Di Imam Muhammad muncul fitnah. Si Dajjal harus si Dahri. Si Dahri teh kabeh ajeunna diajak debat ku si Dahri. Ku didebatkeun ku si Dahri urusan tauhid. Eueuh ajeunna kumaha kabeh eleh. Lamun sanesang kawang ngagul kabeh sanesang tahu. Saltik teh satawa saka Kabupaten Tasik dipanggil kabeh ka Tasik ajeunna diajak debat ku si Dahri ku kumaha kabeh eleh ajeunna. Nu nyesa Muhammad guruna Imam Abu Hanifah. Disuratan Muhammad dipanggil ka kabupaten wang debat jeung si Dahri. Jebul nganterkeun surat cek Muhammad dagokeun nepi ka isu. Kalau ini tadi nakwa isu maka kalau heula kitu memang ini teh arep istihoroh heula. Salat istihoroh padahal mimpi Muhammad. Dina impinan aya gedung anu gede, luas, di juru gedung aya tatangkalan anu pinuh ku buah jeung daun. Jebul teh buku dan daunan teh bubuhan dihakan kabeh ku buku nyesa dapur dan tangkal.
kumaha Imam Abu Hanifah keutik sok disebutkeun kumaha. Teu bingung kumaha ajeunna satasi kabeh eleh contoh meditasi. Nu nya sate mama ngumpul debat jeung si Dahi, poe ieu mama kudu katasi kudu debat jeung si Dahi padahal ajeunna dulunya sahiji diajar kabeh eleh kudahi. Nu leuwih bingung penting mama ngadeun mimpi. Ari kitu mama mimpi naon darakeun dicaritakeun mimpi nu tadi. Ceuk mama Abu Hanifah bari seuri mama mimpi mama teh alus jeung urang goreng jeung musuh urang. Upam mimios ku abdi bade ditangil mimpi mama. Jadi udah kalebihan dileuleuk kana geus bisa nabi mimpi Imam Abu Hanifah 11 tahun bisa nabi mimpi urang 70 tahun teh hati bae mimpi. Bari mimpi na jadi budak haji kana mimpi. Ya mama gedungan badak teh eta teh bimul Islam. Ari tangkal di gedung aya buah aya dandaunan eta teh mama pulang. Ari beku kana lokang kana daun jeung buah eta teh si Dahi. Nya sadapuna tadi teh nya mamanya tandapuna teh mama eta teh. Nalika beku arek nyerang dapur tangkal aya mau punten mama pilih dipercatat mau teh abdi eta. Mata kemudian adu jeung si Dahi, malain mama engke we abdi di ditu diadu jeung si Dahi. Bapak eleh si Dahi kuat 11 tahun eta. Kabayang 11 tahun make kolor beureuh, make baju bodas, titisna teh di poe teh kuning geuning. Kabayang itu 11 tahun. Leutik ke. Ini tentang kasih ka gedung badak. Jelema geus kumpul kabeh siap arena bandungan debat antara Dahi jeung Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah asup kana jero ruangan badak, ngajingjing senal ajeuna jeung senal gunungan dijingjing di kereseta. Jadi dijingjing ka jero sabab sok loba nu culas. Ini imam make semacam sisirakan balikna make karamil batu. Maka bakal malu. Tapi pribados Pak hebat urang daerah Ciakar jelema lolong minum ladang sanana teh sakiwai beureum nganeneng 2 jeung batur kabeh beureum. Ieu mah dongeng nyata paling bohong. Pribados ge aneh eta jelema lolong sanana sakiwai pribados ge nu nempohe seka bedakeun da sanana teh akur. Eta diheureuyan kurang dinya dipinahkeun sanana lolong teh arahna asana belah ku jadi belah kencak. Pas bijil mulolong kan kabelah atuh padahal tadi belah kencak cek mulolong ieu mah lain nu abdi. Padahal urang ge nu teu bisa ngabedakeun eta senal. Kam dicekelkeun mulolong ieu mah lain nu abdi eta hebatan mulolong. Pribadi osok ngaji ka Cibantar, eueuh nu mawa balik ulang di Cibantar. Pribadi teu warang urang kali santri anjeun teu jam budak santri teh urang mampu. Cenah terangkan kumang dewe jumanjeun dianjeurkeun pas dibantar deui mengko jam pake sak-sak can sadar ka budak nganjeurkeun teh diputar anyere loba sisimpangan ceun lolong ka katunya ka katu geus kapilu kalina ka karek sadar di jelema teh bohong teu lolongna geuning aya parapatan tameng kolong. Tapi eta santri teh teu walinya beres dengan balik ka imam mini asnes hos berbeda ka pribados akan itu teh bohong lolongan awalnya asli geuning cenah nyamun pengkolan teh nyaho aya begitu lolong balik di masjid senalna diilikeun ku batur ka akueun we nu abdi urang sakitu cekas oge panon merkuri caan bersalah balik senang. Batur malolong teh panon kepala tapi caan panon hate urang mah lolong panon hate sanajan caan ka kepalana mata wani batur. Maka cek Imam Abu Hanifah masuk cari mamana dina kursi Imam Abu Hanifah diharap jebul dari man saha jelema anu rek ngajawab kana pertanyaan kaula. Cek Imam Abu Hanifah sampai tanya deui ku wakili mana cara ngomong aya katingali budak leutik saha maneh budak hina budak leutik pawarjana ngobrol jeung aing kamari aya ajengan leman bajuna lalebar beno badan batang sirahna sorban panjang batang awakna ai sorban 3 meter awakna 1 meter
Hanifah, Luqman, ari Allah aya, cek Abu Luqman aya. Mun Allah aya di mana ari Allah? Cing sok urang tawa lamun nanya diberi kumaha jawab. Urang tawa Allah aya di mana ari Allah? Kumaha jawab? Di mana ari Allah? Di aras, sanes. Bisi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Cicing Allah teh di aras nabi. Kumaha jadi Imam Abu Hanifah? 11 tahun ngajawabna perhatikeun, lama kana. Gaya tempat di Allah. Sabab Allah kebutuhan kana tempat. Allah teh zat Allah, zat manusia beda. Dan jelema ciri wajib miskin, sifat ciri butuh kana tempat. Ibu-ibu ciri butuh kana tempat, domba ciri butuh kana tempat, simpuring ciri butuh kana tempat. Dan Allah kebutuhan kana tempat. Mata kasihatan ukia mubiha goniun anil mahal. Allah boga kana tempat kebutuh kana tempat. Balik tak tempat butuhan ka Gusti. Sakali deui Allah kebutuh kana tempat, nu aya tempat butuhan ka Gusti. Kapan tempat mah aya saja di aya. Ari Allah mah aya di dia. Ieu masjid pada butuh. Rek naros kapurang dieu nu aya di jero masjid. Pangunjung mana masjid? Mana masjid? Mun ibu-ibu nunjuk ka luhur, aya di haram masjid. Mun ibu-ibu naik nunjuk ka haram tukang di masjid. Mun ibu-ibu ngalim ka tukang jalan di masjid. Masjid apa? Masjid nu gede badan urang. Urang butuh kana tempat. Lain masjid butuh ka urang, tapi urang butuh kana badan masjid. Akbana Allah ngarumpuk ka sakabeh makhluk. Tempat ngarumpuk ku akbana Allah. Mata Allah mudasar dari jihad siti dibersihkeun tina jihad genep. Luhur aya ari tukang kencana tuh. Lain dinya Allah mun nyebutkeun Allah di luhur, Allah di atas, Allah di atas, Allah di tukang. Lain da Allah batu butuh kana tempat. Ngan Allah teh bisa nyukupi, bisa ngaliputan ka sakabeh makhluk. Allahu muhitu bijami'il makhluk. Sakabeh makhluk eueuh teu kaliputan Allah. Kaliputan sadaya Allah. Maka jelema nu dosa di Amerika kanyawan Allah. Jelema nu dosa di kamar ulah nyangka Allah keur kabeh ka pere teh nyawan wae di kamar. Apa Allah? Allah mengingatkan nomrak, Allah mengingatkan bersama. Jelema papaok rarancepan, papok terang-terangan, Allah mengingat. Karakter hati jelema Allah mengingat. Karakter nafsu, karakter setan, karakter akal, karakter malaki, karakter syaitani, karakter robani. Kamu ingat Allah. Urang datang ngaji mau karakter mana kira-kira? Mun karakter nafsu jeung karakter setan, rumahnya ngajina menang kerese. Eta karakter nafsu jeung karakter setan. Mun karakter akal, direk dengan ilmu jadi jalan supaya bisa amal. Al ilmu thariqun ilal amal, wal amal thariqun ila ilmi laduni. Ilmu jadi jalan kana amal. Ngamalkeun ilmu datang ilmu anyar kana laduni. Jadi laduni datang mampu ngamalkeun ilmu geus aya. Man aliman amilan ma'aliman sahawe jelema nu ngamalkeun kana ilmu manehna geus nyaho. Allahu ma lam ya'lam, maka eta jelema Allah bakal diburukan ilmu manehna jangan. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mumun kana oge nu takwa jeung Allah ditambahan ilmu Allah. Tos beli mah ieu nu disebutkeun debat antara Musdahri jeung Imam Abu Hanifah. Tauhid teh cek Imam cek Sidahri imahnya cenah nu aya betul-betul kana tempat. Teu mahnya jawabanna aya di diri aja. Dari ari mana hirup? Ari pangna hirup aya nyawaan, aya pertanyaan kami, di mana nyawaannya? Di belah luhur, di tengah-tengah atau di hana? Kurang tahu kita jauh ke jauh sok paribahasa jauh kene kana nyawa. Gitu nyawa di mana? Sok aya kita jauh nyebutkeun jauh kene kana nyawa. Ari kitu nyawa lebah mana cici. Aya nyawa, aya di mana tempatnya? Bisa terulang nyebutkeun di mana tempat nyawa? Dina pun-punan, dina jantung atau dina tumor atau dina ilmu suku nyawa. Tapi nyawa aya. Nyawa kabeh ngarumpuk kana sakabeh badan urang, curuh kusih aya nyawa. Mana tuh ngarumpuk nyawa? Oh, berarti
di mana cicilan nyawa. Nu penting aya di diri urang. Lebah mana? Lebah malam nyawa ke lebah. Bisi kurang perhatikan cek Imam Abu Hanifah bawa cai susu 11. Dibawa cai susu ke payungan Imam Abu Hanifah. Cek Imam Abu Hanifah dia cai susu aya proteinan, aya vitaminan, aya cek sikari. Pertanyaan kami, di belah mana vitamin dan protein cai susu? Mantap eleh sikari debat pikir Imam Abu Hanifah. Ngerecenah pertanyaan kedua cek sikari. Hari mana Allah aya naon, sabada Allah aya naon. Ari kasih hukum orang dia. Cek Imam Abu Hanifah la syai'a qablahu wa la syai'a ba'dahu. Urna naon Allah, urna naon dina sabada. Da Allah mah teu kapieulan ieu teh keur ngajelaskeun adamul awaliyah jeung adamul akhiriyah. Keur netelakeun sifat kidam jeung sifat baqi. Ditermalan ku Imam Abu Hanifah, urna naon meme Allah, urna naon sabada Allah. Cek sidari bener aya mimitina. Henteu warungnya sok dalil aya di mana? Acungkeun di mana? Diacungkeun ku sidari. Cek Imam Abu Hanifah, ma qabla ibhamika. Aya naon meme hidung leungeun mah. Wa ma ba'da hinsika aya naon sabada cikil mah. Aya naon meme hidung leungeun. Aya naon sabada cikil. Aya naon lain arek ngakurkeun Allah kana leungeun. Ngan keur pemahaman ka jelema zalim sidari teh nu ngajarkeun perkara aya teu kaharti menuju mimitina. Dan Allah aya ku mimitina dan nu aya mimitina mah kurang. Maka Allah Allah nanya gembira. Itu namanya gembira ani Allah. Nepi ka iraha ani Allah. Urang tahu makanya iraha lahir tahun sanu. Tapi ka iraha baina siti masamanin cek Nabi umat kami antara 60 jeung 80. Mata mau motor dengan kilometer 60 80 eta kakumpulan sakeuleung. Baina siti masamanin begitu juga. Baina siti leuwih tidinya bonus galih obat Muhammad masakit. Kata urang mah lingkungan maot sadaya. Maot bakal teu bisa ditawar. Ijroil sugan aya di negosiasi kalau makanya pun disebut kaya. Maot geus datang mah langsung harita. Anu dipasi Al-Bukhari mering nyawa teh si Abdul Qadir Jalani. Oh ya malaikat Ijroil rek nyambut nyawa budak leutik. Mana berbeda kasih Abdul Qadir. Anjeun saya itu budak abdi itu. Ngap-ngapan bari geus teu ngap-ngap pada leuwih ngap-ngapan. Hoyong dipanggulungankeun ku salira. Cenah wah ditinggalin oh ini bawa cenah Ijroil. Diperintah ku si Abdul Qadir Ijroil. Direbut jawab pas ya penjadi Ijroil. Tu wali Allah malaikat geleh wali Allah. Ku kakasihna Allah. Mata kae bahwa wali mengasuh kabarja wasiat kabudakan dengan emot mun bapak maot oke kapanan ku kapan anu geus butut kunaon cenah make di kapan anu kapan geus butut ameh oke teh malaikat Ijroil mun karena datang rek nanya teh tulus di malaikat geus beureuh cenah geus butut kae kapan are ngajar urang kitu cek malaikat siapin kuah ya ayo kepada malaikat nanya ke ahli badan man buka dibandingkan man buka aliman dina man buka kalimah naon malaikat pengalaman masantren ulang balik di Gusti itu mah ditanya kalah balik nanya cek Allah tong ditanya jelema mata kadang-kadang mulia mah jelema badan malaikat matara doraka
silah ini eleh lain tina pendebat aku Imam Abu Hanifah nu didebatkeun teh urusan tauhid mata 11 tahun batu mereka karek ngaji geus paham tauhid urang 70 tahun kadang-kadang nyarek keneh ngaji ilmu tauhid kaliru syarat iman ayat tauhid ilmu tauhid aji hukumna fardu ain. Terakhir ayat kejadian Nabi bulan Rajab cerita di Isra jeung Mi'raj di parantos terakhir tahun hari Mi'raj disimpan tina aroja. Sundana Mi'raj taraje tama apa taraje urang. Tapi sok diartikeun Mi'raj teh naik eta teh ceuk santri mamaja mursal mimba bi takil alat wa iradatil mahlulat diomongkeun dalam taraje nu dimaksud mah nu dialatan ku taraje teh naik. Jadi Mi'raj teh kanjeng Nabi naon naik. Di mana ka mana Nabi naik teh beureun kitu nanyakeun teh ti handap ka luhur, mun ti lagi karena naik mah ti handap ka mana? Lalu jadi perkara luhur kabagi dua, aya luhur hisi, aya luhur ma'nawi. Luhur hisi jika nekan takal kalapa luhur hisi. Iya mun luhur sirah sama il ardi luhur hisi ieu mah. Ieu teh karana teh sama il ardi langit bumi disebutkan sama il ardi langit bumi ay langit bumi marupana kumaha aya di bumi mata kata rupana sakapun biru sakapun bodas sabab ditawag isu-isu ngararogo jelema ngoblok naik kalau udah di bodas sakapun kotor ledok sabab digaluh kayak pacuan kuda ngebul naik kalau mata ieu mah sama il ardi ngaranna aya nabi miragna kasama itu. Lalu naik sama ini ya kudu ngerti lawan dunia manusia hidup perkara kata pokok panon dunia karena rupa kan tinggali ku soca cepil nguping kana suanten karena dunia manusia hidup saku muka tempo muka rasa muka dene eta dunia ai sama di dunia malam syahida urang teu ningali kita sama itu ya mata kaliru lamun hati teu Nabi Mi'raj ka langit ku ieu da langit ku maka tempo rupana biru kata rupana bodas Nabi naik dari kadinya tapi lamun aya hati teu Nabi Mi'raj naik ka mana Nabi naik ka luhur ka mana ka Allah ngan luhur ke Allah manul aya pikeun Allah nu pasti beda jeung satami makhluk tafsir ngan kade bisi buka curiga Allah teh ngadaguan di luhur kapan Mi'raj teh Nabi papangih jeung Allah Nabi ngobrol jeung Gusti Allah lamun Allah di luhur berarti nyicingan karena tempat cerita ini Allah mah kebetulan karena tempat munasahun anil jihad siti Allah pernah siti dan jihad benar luhur tempat hanap tempat tukang tempat mustahil Allah ngadaguan Muhammad di luhur kamana atuh naik ka kanjeng Nabi tina dunia teh mana sawarna dana tina hina Nabi tina hina nyaksikan ka tempo ditaekeun ku Allah hadina nyaksikan dekat tempo mana dekat tempo pagawean Allah nu ka tempo pagawean urang padahal cerita dia pagawean urang mangan saukur sabab dohir tempat tembok pagawean Gusti Allah langsung di aku ya nu kaliru nu ka tempo pagawean urang ini urang dagang urang ngejo urang nyeuseun urang pada tempo eta teh nu dekat tempo mana urang digawekeun ku Gusti eta Mi'rajna hakiki mana disebutkan Mi'raj ini maka itu tanda kanjeng Nabi fokus di Allah kote yang kasa kabeh makhluk tanda derajat iman beda-beda aya ilmu yakin urang tawak tos ka Mekah sadayana teu aja tapi percaya ucan ka Mekah aya percaya henteu percaya jadi bisa percaya pada ajakan itu aya dalil jadi nu nyaho kalau teh ngaliwatan dalil naon dalil sahabat tahu ayat ini kata Mekah buat Nabi ka Mekah Nabi da cirina balik di Mekah mawa cai jam-jam cirina balik di Mekah mawa kopi haji cirina balik di Mekah nyuguhan kurma ka urang malah cai jam-jam gini disuguhkeun di ka urang harita gelasna teh lalomet geuninnya diuyup teh eta teh memeh gerong tadi memeh gerong basa geus teh adi ka gelas cetrik-cetrik deui pasok disuguhan kudu ti Arab cai jam-jam na gelas lemet memeh basa gerong teh geus teh adi kan jadi gelas eta teh lain menang muli kan hese
Osok kayak merupakan mobil haram, bener di haram, mobil Airbus atau mobil taksi. Nah, jadi supir nomor itu maka itu tanah haram, itu tanah haram. Maka tanah haram ayat pelang kenapa mamnuun ya udah nasoro, dia udah kita solid bisa asup tanah haram. Maka kanyawan itu tanah haram, itu tanah halal. Lu nyawa kalau dia sami apa itu Allah aja dia makhluk Allah. Darajat dimana disebutkan ainul yakin. Supaya kata suci Mekah tanah haram unggul muridingan Ka'bah, Ka'bah jadi tanah Masjidil Haram dan Masjidil Haram mengutara Ka'bah. Berarti mesti ketempol lihat di tanah haram. Berarti ingatan deui kecuali ka Gusti Allah disebut hakul yakin. Nabi ngobrol jeung Allah, Nabi papang jeung Allah ku ebutan ka makhluk Allah eta disebutkeun naik darajatna. Padahal memang Isra Mi'raj Nabi geus jadi nabi, geus jadi rasul. Pelajaran oleh Isra Mi'raj kurang sadaya supaya lebih kuat keyakinan, keimanan. Mata Isra netelakeun tentang aturan syariat, Mi'raj netelakeun tentang aturan hakikat. Urang teh kudu berupa sing nepikeun ka kapikir aya Allah mengadabal kana rupa eta kewajiban. Wattaqullah, takwa teh ka Gusti Allah nu disebutkeun takwa teh pasal ulama amanah yang takiful bil iman wa jawariha min Tuhan. Raksa hati ku iman, raksa hati badan ku Tuhan. Urang salat besok berjamaah besok tapi hati iman dulu kadang-kadang. Biasa di masjid ari hati di sawah. Ari hati di kebon. Lamun ini ka kebon, hati di biru ka kebon. Ini ka pasar, hati biru ka pasar. Ieu pelmah ini ka masjid, hati ka pasar kene. Pasal itu karena ari masjid hati di masjid dasar beda. Masjid hati wae kendaraan. Ari masjid dasar wae kendaraan. Mana masjid hati? Hadrat Allah. Eta masjid hati. Ari hadrat Allah maknana hudurul qalbi ma'al. Ingat hati ka Allah. Nu ingat ka Allah, nu nyaho ka Allah. Teu kabejak teu jelema ingat ka nu teu nyaho. Masuk ingat ka nu teu nyaho tara. Masuk nyebut ka nu teu nyaho. Bini nyebut ka si eta balas teu apa bohong. Dan di mana-mana ge ingat mah balas nyaho. Urang bisa ingat ka Allah, lamun urang nyaho ka Gusti, tah nyaho ka Allah teh hukum wajib. Awal wajibin ala insan ma'rifatul ilah. Urang wajib nyaho ka Allah. Bistikon teangan yakin supaya urang yakin Allah aya. Sir istiqam tuluy ka mana tolak, kana mana tolak, teangan tolak yakin. Eta mi'raj benar-benar Nabi teh salat 5 ari kawitna sampai awal terus 50 waktu kan itu dina sejarah. Jadi orang teh mimikiran tugas kerja salat 50 waktu. Nabi teh mulih pernah jeung kafir Nabi Musa, sok wicik bahasa hakikat. Balik deui jeung tarana ka makhluk. Asal mah ingatan di Allah hukum teu aya ingatan ka makhluk, panah ngaranna. Osok mau ka makhluk ta. Osok kamu hees osok inget ta. Saat ini dikira kurang expert ingat, mohon gitu. Jangan teringat kasasa. Kalau hukum ingat, nah, boro-boro ayat bisa terpercaya ayat disebutkan tentang mana, Pak? Kapan lo baca lagi balas teringat kemana anak nuliwat dekat ngobrolan dekat ini dan kebalas ingat kasih dia. Memang kami masuk kasih dia ingat tadi. Ketika itu kalau lo pada itu ingat. Kata buku dari rumah tangga disebut tentunya. Ayo memang kami makan mana? Kami kumpul air belajar kalau kayak gitu kali. Ayo lewat itu kata balas mana? Ayo kamu apa? Tadi berhati cinta Allah tapi kamu kalian di Gusti. Ayo gitu. Waliullah mana itu Allah. Balik di kata kamarun balik di Nabi Musa, cek Nabi Musa, Muhammad menang sholat 50 waktu. Cek Nabi Musa, ayo jalan ibadah. Jeung umat aing sampai sholat kan sama kumaha tanah Muhammad. Umat pada letik 50 waktu Muhammad tak sarwa lagi. Balik deui cek Nabi Musa ka Allah. Balik deui ka Nabi Muhammad ka Allah. Gusti sholat teh loba deui 50 waktu cek diturunkeun ku Allah. Jadi Muhammad teh jika ngapal ka Allah. Tina 50 nepi ka jadi 5 kada bisa disangka menang nawar. Lamun sholat ditawar berarti Allah teh hanya diolok menya aya Allah hanya diolok. Menya Allah hanya dirayu. Mana akbarna Allah?
tubuhnya ini pentak atau burung dibikir. Mun anu mereka beda di pentak korek kalau dia lain kali. Dalam kali mahal itu bila soal mereka terfungsi di pentak. Jadi kan doang kudu kan ulah yang datang apa mereka Allah beda di pentak. Misi pentak ya Allah bakal mereka ngan lamun bapak minta alamat ready. Bere liin hari tubuh dia ngadukan rek memang bersifat keabdian. Menang minta begar asal begar ke kepentingan agama. Nabi Sulaiman begar minantu Rasul Sayyidina Utsman begar tapi karena boga budak kuat si rupanya yang memikul supi kawinkeun kabeh ka Sayyidina Utsman. Urang Madinah kabeh geger Muhammad matre majalmane anak parawan anak awewe dan dibikeun ka Utsman. Lanjut nama adilna dikawinkeun turun raja karana Umacik Nabi li'annahu suwamun kuwaun ayin tertarik ke Utsman lain pedah beungan tapi tertarik kana kasolehan Utsman tukang puasa beurang tukang budang penting Sayyidina Utsman netepan sarokat sakamatan Al-Quran maca surahna urang mah sarokat salat huwa dipulang lagi eta teh perusahaan di mana-mana Sayyidina Utsman bukan luar biasa lamun Nabi aya prioritas bebeja ka Sayyidina Utsman cek Sayyidina Utsman sebutkeun sama hidup kami rek dibere mata jadi jelema bukan ari bangkeun mahalus jika Sayyidina Utsman soleh na luar biasa duit na loba bisnis na pinter minantu Nabi Allah Jibril papangi jeung Sayyidina Utsman meumpun bebeja ka Nabi Muhammad teu kaduga aya papangi jeung minantu maneh isin aya Utsman ku kahebatan jeung kasolehan Utsman minantu Rasul beunghar putri dua Rasul dibikeun jadi sahabat khulafaur rasyidin Jibril heran anak urang minantu RT kitu duit nasabeuti salat arab boro-boro salat upang tinggalkeun Jibril bebeja keheul aya papangi jeung si eta alhamdulillah eta hebatna Sayyidina Utsman bin Affan eta mi'raj pantang pulang anjing kanjeng Nabi ka Allah ieu teh pak isyarat tina kudu ngalaksanakeun syariat tokoh ka Allah. Bapak teh pulang anjing ka sawah tokoh ka Allah. Pulang anjing ka kebun, pulang anjing ka kantor tokoh ka Allah. Hartina teu ngalaksanakeun kasab jeung syariat ya atuh tokoh ka Gusti. Eta geus anak pentina 50 diturunkeun jadi 5 kalau teu hafal sugan Allah teu hafal Muhammad pigawe salat kumane 50 waktu ai jebut ti Nabi Muhammad bebeja Gusti teu kaduka loba teuing teu kaduka nya ngajen hok nya Allah ngajen hok mustahil Allah ngajen hok aya ngajen hok teh tadi nanti hafal heula padahal Allah wajib kasifatan ku sifat ilmu na Allah kodi mimitina ilmu Allah teu bodoh heula mata tina 50 jadi 5 alima wujud dhafi minka geus nyaho Allah maneh teh lemah faqul la adada mata salat dilarang bisa ditikeun wa alima ihtiyaja ka ila fadlihi Allah muninga maneh butuh kana fadl Allah pakasaro abdada dilobakeun ganjaranana mata salat mah jadi 5 waktu ganjaranana mah kaya 50 lungsul ayat manjaka bil hasanati falahu asyru amsal jalan melaksanakan hiji kanu sami tahun 10 mun hiji jadi 10 berarti mun 5 jadi 50 urang tambah salat sakinten sawengi 5 kali teh sami sareng 50 kali alhamdulillah lamun bener sampai salatna ente bener mah salatna baru 50 sapotong gitu ai salat teh di parentan Al-Qur'an aqimus shalah kudu ngalaksanakeun anjeun kana salat teh paya wujud tapi aqim ari mana aqim kieu dina salat ya tuha bihuquqiha laksanakeun salat cumpuran hak salat teh ngumpul dina zahir aya hak salat dina batin hak salat dina zahir pikih bagianna kudu nasib bener ulah nepikeun ka wasi kabayan teu salat berjamaah hidup teu batal tuluy we salat digeberikeun ku babaturanana kudu maneh teu deureun salat tadi teh salat teh hidup tapi maneh teu deureun salatna teh mal sikabayan da aya mah salat teh teu wudu heula jadi batal salat wudu lamun boga wudu lamun teu boga wudu rek batal moal wuduna eta dina bulan pilih ayat tulanana maneh
maka jelema kurang fokus, kurang cairan. Masa kurang cairan, kurang fokus cairan. Apabila bahasa agama ilmu manfaat, jelema nu sholat tapi fokus, ingat kana pagawean, eta teh kurang ilmu manfaat. Ibu-ibu memeh ini kasawah, di imah kene geus ingat kasawah belajar. Geus ingat pagawean di kebon geus katempo can memeh ini ka kebon. Terus pada mana di kantor kasaksi teu kumaha memeh ka kantor, kasaksi pertanyaan anak kunaon atuh memeh salat teu ingat kana pagawean salat. Pamberat-berat salat, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Lamun aya hirup boga masalah, ulah bingung penta solusina ka Allah hiji ku jalan salat, anu kadua was-shalah ku salat. Pertanyaan hari salat di salat berat mana? Salat di salat berat mana? Sholat itu sobar bulan mana? Berat sobar bulan sholat. Lalu kurang-kurang musibah kosong diputar. Lu bisa sobar teh jelema anu datang musibah asyadu kumbalaan al-anbiya. Pamripu-ripu hidup nabi lahir istaqallah. Genep tahun untuk kasih sayang itu ditinggalkan. Berat maka jelema kurang musibah hirupna tetapi percaya kuat kasobaran. Imam Syafi'i masa dengan seukur ewe anak. Bukan bapak dianjurkan pula anak pesantren. Imam Bukhari dianjurkan pula anak pesantren. Jalan-jalan sukses sabar kuat dengan kasobaran. Wasta'inu bis-shabri jadi sobar teh atuh beula. Ngan kadituna ayat wa inna lakabiratun illa 'alal khashiyin. Cek aturan aku betah nawa inahuma sabab itu lagi marjilun teh dua. Wasta'inu hiji bis-shabri kadua was-shalah. Tapi kadituna bet wa inna unahan pada Allah inahuma sabab lamun wa inahuma darajat berat asobar jeung salat bakal sarupa kakarek wa inahuma lamun wa inahuma berarti berat kana sobar batan salat tapi di dieu wa innaha marjilun kita kana salat domirna kumaha wa innaha ieu teh nawis jeung salat lebih berat daripada salat. Sholat lebih mudah daripada sholat. Boro-boro lebih ke hati supaya digawe dari sholat itu gogoda. Dan ini sholat di jalan dan berkumpul di harap, di tawaran lebih harap kajian anak berat sholatnya. Nyaman dong ayat tawaran. Pasal itu kira-kira berat sholat. Khusus fokus pada pegawaian istighfar hadir di pegawaian sholat tempor rukun sholat itu 17 sholat. Niat takbiratul ihram, qiyam, Fatihah, ruku, tumanina dina ruku, i'tidal, tumanina dina i'tidal, lillah tidak mau dibaca. Lillah, pegawaian sholat mau dibaca lillah, tapi lamun dipokok ku hati asal hatinya geus apa? Lillah tidak mau dilemparkan di ke Jakarta. Lillah tapi lamun dipeluk ku hati. Monas geus katempo dina. Maka hadirkeun pegawaian sholat dimimiti takbiratul ihram nepi ka salam, dimimitian Allahu Akbar, ditutungan wassalamualaikum. Aya rukun qauli, aya rukun fa'li, aya rukun qalbi. Rukun qalbi niat, rukun fa'li ruku, riu, i'tidal, qiyam, rukun qauli maca Fatihah jeung saja berjamaah. Fokus ingat kadinya, pomomun hatena bareng jeung ingat ka Gusti Allah. Mudah-mudahan kali ngalakukan isra sabira ningkat kualitas sholat orang letian sahur berjamaah di masjid awal waktu lainnya kabut dan berjamaah hati apa pegawaian jasa sholat ada gemilu sholat iya mah kali jasa sholat ada hati di kata mana kasawah ramasal 27 nyelam di nampaknya datas berjamaah masuk ayat asana diilikan dewek pangubana ganjaran sapoe 5 kali sakali 27 kali 5 pirang betul asuh-asuhannya pasal aya kitu eta teh yang kitu teh ru'yatul amal wastiqom ujung nempok pagawean kuring jadi anak hebat pagawean kuring penyakit hati jelema salat ngaku salah jelema kurang ngaku kurang eta rek disampurnakeun ku Allah eta rek dibenerkeun ku Allah sakali di muga-muga ngalakukan peringatan di suasana Mi'raj tami-tami keimanan urang anu kadua tami-tami ibadah urang minat kualitasna jeung sabudiah kenging ridho katut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
sakit dulu kami atur kira mampu atur kita suhun utamina bila esa sabun teraus karena mana para ibu para sadaya utamina para sepuh para jiran para kiai badai kabur dan sadaya ada yang majmain Allah